Cek, baheula sakola tamata naon? SD. Cara urang atuh sakola luhur berpendidikan. Ceritana we nya berpendidikan. Ari ngomong kos teu nyakola. What? Nu penting mah jabatan urang tinggi. Jabatan weh tinggi ari ka batur sok ngarendahkeun. Heh, zaman ayeuna mah jabatan luhur teh dipika hormat. Terhormatnya. Tapi sungut sok nganyerikeun hate batur. Reka mana ce, geus rapi. Oh atuh ari ka pangajian. Biasa we. Kang, nyaho teu anak cekona. Ih. Pangajian Senin Kemis ari ngomongkeun batur ungah poe. What? Heh, beda. Sarua naon? Ece sarua ke sinetron. Beda tempat, beda carita.